geus balik geuning anu nepungan ti haji teh. Aduh, capek kieu. Cek, geus nepungan haji ku PT ya. Heeh atuh. Kumaha urang gayanya geulisnya aya di gamis mah. Bedanya. Abi tanya cek, ini ka Mekah jeung salaki. Maneh tadi tos balik anu nepungan ti nu Mekah mawa naon? Di bahanan beas 5 kilo. Endog 5 kilo. Minyak weh 5 kilo. Ai pas balik di bahanan kormana meni saeutik. Ah, piraku. Oh no. Sia teh. Masa kumaha diberena? Kormana 2 siki, cis-cisna 2 sendok, acana saencret. Cai jam-jam beh, bari eta ge fotona leutik. Leutik atunya. Nya meni koret kitu beunghar teh sakit pamajikan. Tapi da abi mah dibere loba. Wah, Aing mah dibere korma ge 1 kilo. wow. Kacang Arabna 1 kilo. Kismisna 1 kilo. Acan dibere coklat ya, coklat atau bentuk hati aing mah aya 1 kilo. Dibere cai jam-jamna sadirigen aya. Nah, meni loba euceul mah. Dibere anak ku hajina lain. Heeh. Ari abi mah ku pahajina. Nah, hanya dibedakeun kitu. Pasti dibedakeun lah. Ari jang selingkuhan mah